Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Muragna didinya palebah leuwih seng. Ai orokna muragna tina aisanana ti gujubar kana eta leuwih. Nepi teu kapulukna. Di eta leuwih orok eta nu hiji deui. Si awewe eta ngaranna Mursih. Dijeritan we eta dina bibir leuwih. Bari tulung-tulungan mahena teh. Jumritna Mursih kadarangieun kudu ngararit ku jaman baheula. Ieu mah caritana oge. Akhirna pada nyampurkeun ngan saurang oge teu aya nu bisa nulungan orok ni Mursih mah. Jeung nu matak heran teh jasad orok teh teu kapanggih. Singkat carita Nyi Mursih di barawa ka lembur. Anu beunang teh ngan ukur saengna wungkul we. Tuluy diampihan ku kakol lembur. Poe katiluna sigana awahing kalalaban ku anakna. Si Mursih ngadatangan deui eta leuwih. Dina wanceu pas sore bari rerencepan. Aya nu nganyahoankeun salah saurang warga nu balik ngarasuluh. Barang dituturkeun anu maksudna rek dicarek ngan teu kaburu. Sabab Nyi Mursih kaburu luncat kana leuwih anu antukna ti kerelep ti bijil deui euy. Atuh gajreng meh teh ngagajreng kadinya. Teu katulungan. Beja anu luncat kana leuwih teh. Jadi hibur tah di harita leuwih teh jadi nalah we disebut leuwih orok tah. Nya palebah didinya palebah barudak ngaralauk kamari bae nya. Ecek bah manta alayan daria. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Geus kitu kumaha eta teh bah? Kumaha? Ceuk duyeh ka Abah Manta tumanya kalayan penasaran. Tah, kurang leuwih sabulan ti harita. Ngadadak aya lini tarik pisan di dinya teh. Nepi ka gawir deket leuwih oge urug eta teh. Nu antukna ninggang kana leuwih. Anu kajadiana leuwih teh. Leuwih teh jadi deet sabab karurugutanna jeung babatuan gawir. Tah ti harita terowongan cai teh teu aya. Ngan ti sapra kajadian eta muncul perkara nu pikaneheun tur pikasieun. Nyaeta sok loba jalma anu diganggu lamun ngaliwat ka pelebah dinya teh. Malah kung si aya nu ngais orok di babadol orokna. Tapi nu ngabadolna teu katingali. Ceuk orok teh, jeung orok teh siga aya nu mawa ka pelebah leuwih. Terus siga dibawa ka jero eta leuwih. Geus puguh ari ingol-ingol mah. Urang ge sok mindeng adeng ya abanan. Loba nu laleungitan di pelebah dinya pisan. Tah, baheula malah beuki nerekab kanehanana teh. Kusabab kasaban lembur loba kaum lalaki anu jadi korban ay. Sok loba lalaki nu paraeh ngadadak alayan beheungna geus budaderan getih. Kawas nu ditekuk ku maung.
Oge ka para ibu-ibu anu sok mindang ngais orok oge nya kitu baheula mah. Eta teh dari kali talung ti ku akina abah sing horeng nyemur sih cenah mah aslina urang desa Gadog kasup bentang lah di lemburna mah. Manehna korban lalaki anu pulunyus orok anu dibawa na eta buah tina kalakuan lalaki bejad anu teu tanggung jawab alatan loba lalaki nu ngagadabah dirina. Antukna mursih ieu reuneuh tapi teu aya saurang oge anu daek ngawin nya pamustungan manehna cenah kadenge digadabah oge ku urut kades Gadog anu aya di lemburna anu terus nama manehna diusir ti Gadog teh sieun kadembleuhkeun teh nu antukna eta nyimur sih cicing di lembur urang milu jeung babalayaanana tapi kejadian manehna cilaka jeung orokna di dieu di eta leuwih tug nepi ka jadi jurigna tah untungna harita teh fungsi kaperuhkeun ku aki abah ngan harita aya perjanjian lamun hiji mangsa aya nu wani ngagadawah tempatna nyaeta leuwih orok teh nyimur sih bakal ngayakeun balitungan jeung rek nuntaskeun kapanasaranana minang kabalas dendam ajal mah anu geus ngarusak kahormatan dirina cenah tah kitu lalakon eta leuwih teh anu pernah ku abah kadenge tinu jadi bapak abah mah katoing bener henteu mah abah oge harita masih leutik keneh ceuk bah manta mungkas caritanana. Katembong hegak napasna awahing ku capek ngadongeng anu ngabandungan carita bah manta kabeh oge taya nu teu gogodeg bari cuk cerak awahing ku helok maranehna teu nyangka geuning kitu sasakalana leuwih orok teh paingan disangetkeun ku kolot-kolotna sing horeng neunden lalakon nu matak kasieun. Mitra kaum dangu ayeuna urang guar deui lalakon Mang Dakir anu mangkuk di Kiara Payung. Dina hiji poe ngadadak aya jorojoy deui hayang nguseup di leuwih sok sanajan dihulag ku Ki Sule tapi Mang Dakir keukeuh merekedawang anu antukna dina wanci sareupna kenceling bae ngingkig ka leuwih bari ngajingjing jejer jeung lampu senter. Saterpina ka leuwih ngarasakeun heran sabab kaayaan leuwih geus aya nu ngarobah. Rungkun-rungkun geus aya tapak anu nyacar. Liang cai nyusuna siga anu nyocokan. Sanajan caina mah harita teh geus ngocor deui kana leuwih. Sehingga ieu leuwih teh caina pinuh deui. Anu samemehna pernah ngoletrak alatan di tawu teh Kumardi jeung balad-baladna. Gog Mang Dakir cingogo dina batu sisi leuwih. Kusiwal ngaluarkeun ulam anu diwadahan kana ruas awi. Geus kitu mah celom we manehna ngamimitian nguseuk. Waktu nyerelek teu karasa geus asup ka wanci peuting. Aya kumujur nguseup peuting harita mah. Sangutan lauk teh kacida kerepna. Nepi ka tengah peuting ku Mang Dakir terus wae diuseupan eta leuwih.
Nepi ka teka tangan di saluhureun sirahna ujug-ujug aya nu ngubang muter hiji hulu ka kalayangan. Untuna nyangereng oge sungutna beureum pinuh ku getih. Sing horeng manehna jurig hulu nu katelah nyimur sih teh. Cokot-cokot ngabarengan sora anu saheng bari nyirorot notog ka handap siut nyamber ceulina Mang Dakir. Belenguh kitu gebeg Mang Dakir ngagebeg. Gorentel maehna ngagorentel. Terus nama mangpret lumpat sakalumpat lampet bari gogoakan. Cikikik jurig hulu nyimur sih seri meuni mata kukurayun. Mitra kaum dangu disaprak harita cucewna bibir leuwih gancang nyebar beja tibatan gancang nu mayar hutang. Saban peuting jurig hulu nyimur sih tuluy ngulayaban ka tiap-tiap lembur. Lamun teu ngaganggu ka jelema sok nyasar kandang ingon-ingon boga warga. Lamun repeuting lembur siga kuburan aya saurang oge jalma anu wani keluar tong boro keluar ti imah malah batuk oge sok ditarahan. Gancangna carita ku kajadian harita kakeung di lembur teh beuki maweuh kasieun ka hariwang tur kahon cewang anu minuhan pipikiran jeung hatena urang lembur beuki ngarepan. Nepi ka mun repeuting lembur teh siga eueuh pangeusina. Selang saminggu ti harita di lembur Cikoneng aya kejadian anu aheng nyaeta diculikna orok beureum anu kakarek umur 3 poe. Beuting anu satuluyna di lembur babakan abrulan barudak anu baralik ngaji aya nu nyegat ku wujud hulu anu kaluar tina rungkun. Nepi ka barudak loba nu carilaka alatan lalabuh nalika keur lalumpatan tina kasieun. Jeung loba deui kajadian anu ngahariwangkeun. Sedengkeun sumberna ti jurig hulu anu saban peuting ngulayaban ka tiap-tiap lembur. Hal eta teh pikeun Bah Manta mah jadi persoalan anu kudu buru-buru direngsekeun. Kangaranan hiji kolot anu boga rasa tanggung jawab sabab inyana mah apal kana jujutan jeung riwayatna soal jurig hulu. Kukituna rebun-rebun keneh Bah Manta geus ngagedig nyorang jalan satapak. Pajugjug ke hiji lembur teu karasaeun capekna sabab air di teang. Tiis nyecep hawa pilemburan teu mugageun lengkahna. Gidig anu pasti lengkah anu daria pinuh ku maksud jeung tujuan. Sanggeus ngaliwatan lembur gadog leok mengkol ka kenca terus mudun ngidul. Didinya aya kana sajamna lalampahan. Beak pudunan leok ka katuku nincak jalan rondaan. Geus kitu mah kukurubutan ngaliwatan huma anu brasna ka lembur Cikubang. Sanggeus nepi ka pelataran hiji imah kasampak ditepas aya nu keur ceneluk silatutug bari melenyun udu daun kawung. Sing horeng si mana horeng anu rek ditepungan ku Bah Manta teh sobat hebeulna nyaeta Kincang. Sanggeus uluk salam bari menang pangbagia anu kacida someahna. Der weh Bah Manta ngadadarkeun ngaguarkeun pamaksudanana. Nyata ngajak babarengan ngungkulan kariweuh anu keur mejeuna maceuh. Nu dilantarankeun gawe julid-juri di hulu teh. Diajak sarupa kitu teh Kincang teu nolak malah kacida bungahna. Ebreh tina pamulu anu gepiak pisan rengse tina babadamian kusabab waktu kapeuting masih keneh lila. Bah Manta jeung Kincang ngamangpaatkeun waktu luangna pikeun baradami tina naon-naon anu bakal dipilampah engkena.
samemeh magrib Kincang jeung Bah Manta gesting arungkug dina tanjakan ngajak rada berang keneh sabab rek nyampuran heula sababaraha urang warga anu imahna tepeti jauh ti wewengkon leuwih orok. Teu kacaritakeun kumaha ujak-ajakna ka warga. Dina wanci lepas Isya Bah Manta katut Kincang geus aya di wewengkon Citalaga. Di baturan keluarga aya karada 8 urangna. Anu masing-masing samakta ku pakarang kayaning bedog gobang linggis jeung nu sejena. Tapi caricingna rada anggang tina leuwih. Sedengkeun panenjokna ditompokkeun ka palebah leuwih. Peuting beuki nyerelek. Hampir ngagayuh ka janari harita teh. Tapi Bah Manta can ngalakukeun naon-naon. Ari warga nu marengan geus ngarasa kesel anu pohara. Katambah ti barang jol oge awakna geus retep halatan digembrong reungit jeung rametuk. Sabot kitu, paladug aya haseup kaluar tina palebah leuwih terus ngumul ka luhur. Anu satuluyna robah jirim jadi hulu anu ngalayang ka kalayangan luhureun leuwih. Eta pasini deui jorelat jeleng-jeleng Bah Manta katut Kincang luncat tina panyumputanana. Terus muru ka palebah leuwih. Warga anu marangan kacida heraneunana ku pamolah dua aki-aki ieu. Sabab jauh tina sangkaan. Aki-aki anu dianggapna geus rareod bisa luncat anu sakitu hebatna. Bertek weh. Maranehanana oge lalumpatan naruturkeun. Pocapkeun jurig hulu Nyi Mursih. Barang kanyahoan anu datang, rikat mehna malik, sorot matana moncorong, cekot-cekot ngeluarkeun sora dibarengan ku sora saeng. Nu matak sentar pikeun nu ipis burih mah. Geus waktuna dieureunnan kalakuan Teh Mursih. Cek Bah Manta ngajak nyarita. Sedang Kincang dina kaayaan sayaga bari sidak kepinuh kewaspadaan. Seak jurig hulu nyabrut ka palebah Bah Manta anu dijojo ti korona jurus sogot dongdot nyewuk rek ngorawot genggerong. Tapi Bah Manta lain kolot bolos strong sakilat mehna jingkrak plos gerakan sogot dongdot ngakan angin. Tapi Mursih lain bake kok samanea gilak mehna malik deui sakilat nyabrut mindo nyerang deui anu diarah ti korona Bah Manta keneh. Cilang Bah Manta luncat ka tukang ngajauhan leuwih anu dipalar sangkan jurig hulu teh jauh tina liangna. Sabrut deui jurig Mursih nyamber gilak Bah Manta ngagiwar anu saterusna leungeun kenca Bah Manta dipake ngiprat Mursih goak jurig Mursih ngagoak. Sabot kitu ngahajak ku Bah Manta dibawa heula ulin atar. Beuki lila jurig Mursih beuki anggang tina palebah liang leuwih. Dina kaayaan kitu Kincang merentahkeun ka warga sangkan buru-buru nugar gawir pikeun ngarurug leuwih katut liangna anu nyarang kedong tempat panyicingan jurig Mursih. Tinunggu diparentah 2 kali derweh warga teh nugaran gawir anu saterusna leuwih diurugan taneuh jeung babatuan. Sedang Kincang ngabadega teh jauh ti dinya ngahadang bisi jurig Mursih aya arep moblos asup kana kandangna. Mitra kaum dangu kitu pisan naluri jurig Mursih kacida seukeutna. Barang mireungeuh yen panyicinganana keur diurug siat belesat nyampuk ka palebah leuwih tapi sakilat ku Kincang dihadang ku ngangkatkeun leungeunna bari meberkeun dampal leungeun. Anu tumibana ka jurig Mursih hebat oge manehna nepi ka mental siga nabrak hiji benteng anu tohaga.
Geus kitu seak deui jurig mursih nyabrut ka palebah Kincang, tapi angger manehna kalah mental seperti tadi. Anu katilu kalina mah ku Kincang hulu anu nyuruntul teh dikeprak ku dua dampal leungeut. Oceak, jurig mursih ngoceak. Bari mental jauh pisan, anu saterusna manehna ngabelesat ka Jomantara, kabur ninggalkeun eta petempatan. Mitra kaum dangu gancangna carita anu guru Gleuwi geus rengse. Caina ngahaja dikamalirkeun langsung kasusukan nu aya di luhureun urut leuwi ditindihan ku batu-batu anu gerde. Jadi ti harita leuwi teh jadi leungit anu tinggal ngan susukan anu nyerelek herang caina. Oge samemeh marulang Kincang nancebkeun tangkal hanjuang anu meunang ngajampean bari papadon omat-omatan ieu hanjuang ulah nepi ka karabut atawa dibongkar tina akarna. Geus kitu mah bring sararea marulang ka lemburna. Berkah ti harita teu kabejakeun deui aya kajadian anu dilantarankeun ku gangguan jurig hulu. Jurig Mursih mabur sajauh-jauhna bari mawa tatu alatan kakenaan ku kaksaktian Kincang. Mitra kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun mugia kahibur satiasana etang-etang landong kesel mulangkeun katineung pangbeberah manah urang sadayana kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.